Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul Jum'ati ari pirang-pirang syaratna salat Jumat. Syarat sahna migawe salat Jumat. Antakuna eta sitatun aya genep. Ya menurut madhabul Imam Asy-Syafi'i eta sitatun aya genep antakuna kahiji yen kabuktian itu Jumat. Antakuna kahiji yen kabuktian itu Jumat kullaha tegesna sakabehna itu Jumat eta fi waqtil zuhri dina waktu salat zuhur. Ji dipigawena eta salat Jumat teh dina waktu salat zuhur. Wa antuqoma jeung kaduana yen diadekeun itu salat itu Jumat. Wa antuqoma jeung kaduana yen diadekeun itu Jumat eta fi khittatil baladi di tengah-tengah lembur. Jadi urangnya tengah-tengah ya. Strategis tempatnya halus tengah-tengah lembur. Jadi setiap jihad kajangkau kauda gitu ya. Di dieu belah kulon kauda kaler di wetan di kidul sami ka ieu. Wa antu sholliya jeung yen salat. Wa antu sholliya jeung yen salat jalma jamaatan barina berjamaah. Wa antu sholliya jeung katiluna yen salat jalma jamaatan barina berjamaah. Berjamaah tak nata kamari aya sababaraha waktu salat anu kudu jadi imam teh kudu nganiatan jadi imam. Salah sawiosna imam tah ieu dina salat Jumat kudu yakin manehanana nalika imaman kudu ngayakinkeun jadi imam. Kudu ngayakinkeun manehanana jadi imam. Kari-kari teu kumaha inget-inget sarengsena salat wayahna imam kudu tanggung jawab karena salat Jumat anu tadi. Umumkeun sapeker. Mun imam itu misalnya imaman salat Jumat kari-kari si imam poho teu aya imaman teu niat jadi imam imaman salat Jumat teh. Usolli fardhu Jumati rakaataini lillahi ta'ala fardhu lillahi ta'ala itu hukum. Itu teu aya niat imam ya. Pan dina tingkatan niat teh kamari aya tilu teh ya, tilu tingkatan niat. Hiji lamun salat sunat niat, lamun salat sunat mutlak mah ngumpul qasdu wa ta'yin ya. Qasdu ngumpul jeung naon jeung ta'yin kita ditukar aya dina masalah bab niat telepat mah itu kan teh aniatu salah satu darajatin teh ya. Ingkanat nafilatan mutlakon mana ditukang kan ayat teh yang aya aniatu salah darajatin tilu tingkatan ya teh. Ingkanat sholatu fardhon wajabat qasdul fi'li wa ta'in wal fardiyah wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin audati sababin wajabat qasdul fi'li wa ta'in
Wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Oh. Jadi lamun niat salat fardu nya. Jadi ayat itu kata kosana hiji qasdu ya, dua ta'yin, tilu fardiyah. Naon qasdu? Lapan usolli. Jadi kudu aya lapan usolli tah. Eta qasdu. Ya. Tuluy naon? Ta'yin. Nantukeun kana salat anu dipigawe. Contoh usolli fardhol maghrib. Tah eta maghrib atawa fardhol isya, fardhol subhi, fardhol asri eta ta'yin. Nantukeun kana salat anu rek dipigawe. Nu katiluna naon? Fardiyah. Itu kudu ngomongkeun lapan fardu. Usolli fardhol maghribi yaitu fardhol lillahi ta'ala, cukup sakitu ge. Nya cukup sakitu ge minimal gitu nya. Usolli fardhol maghribi fardhol lillahi ta'ala, cukup tah. Eta had aqal minimalna. Itu anapun kasampurnaan nama akmal nama usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman atawa imaman lillahi ta'ala. Talamun niat imam, mun imam jadi imam dina salat Jumat wayahna kudu aya lapan imaman dina hate. Niat abdi salat Jumat 2 rakaat bari madep ka kiblat bari jadi imam fardu karena Allah taala eta. Kari-kari tengah lapan imaman dina hatena si imam teh ari inget-inget geus beres salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam teh rumasak manehanana pas tadi keur niat keur takbiratul ihram Allah teu niat jadi imam, tanggung jawab imam. Wayahna hadirin rahimakumullah, punten ka para jamaah itunya ahli sidang Jumat, punten salat Jumat urang wangsulan deui eta teu sah. Salat Jumat urang wangsulan deui naon sabab abdi tadi nuju imamat teu niat jadi imam. Bayangna kudu balikan deui, tanggung jawab imam. Momolang geus bubar. Geus ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril cek imam teh dina hatena. Duh aing asa teh jadi imam tadi jam geus baluyan. Wayahna ngumungkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka ahli sidang Jumat khususna kampung Boa Sekolot salat Jumat kurang wangsulan deui. Sabab abdi tadi pas imaman salat Jumat teu jadi imam niatna. Wayahna isurakan. Asalkeun aya kene waktu salat duhur. Misalnya jam 12:30 nya aya kene. Sanajan engke we jam 2 dilaksanakeunana cenah tah dina kitu misalna rek sawaheula sakedeung. Dina naon asalkeun dina waktu salat duhur. Eta tak fardu kudu apa? 3 tingkatan. Ya, hiji qasdu, 2 ta'yin, 3 fardiyah. Eta salat fardu nih. Nek fardu kifayah contoh salat mayit atawa fardu anu 5 waktu eta kudu aya 3 eta. Cekap ye ge usolli fardhol isya'i atawa fardhol maghribi fardhol lillahi ta'ala. Eta minimal. Anapun kasampurnana mah tadi teh rek nganggo lapan salah sarokaatin atawa rek make lapan mustaqbilal kiblati ya mangga eta mah kasampurnaanna ngan minimal tadi 3 eta kudu dibaca dina ieu. Tuluy lamun salat sunat muaqqatatan karotibatin audati sababin ya. Nu kaduana atawa salat sunat anu ngabogaan sabab atawa salat sunat rawatib atawa salat sunat anu hukumna sunat muakkad. Contoh taraweh, tahajud, duha, eta kan sunat muakkad. Tuluy salat tasbih, salat duha,
Eta ge kudu dibiasakeun terutama keur anu usaha, keur anu neangan ilmu, pokona mah keur anu hirup we anu boga pangabutuh gitu. Keur anu ngabogaan pangabutuh, anu ngabogaan cita-cita, ngabogaan kahayang, usahakeun dawamkeun salat sunat duha. Walau rakaat sok sanajan 2 rakaat. Kudu dibiasakeun mah. Ieu pepatah sing kuring dikudu ya, wayahna jangan sumatan mah sing dawam salat sunat duha. Alhamdulillah sakumaha sibuk lagi nya sok sanajan henteu isuk misalna aya waktu sase urang salagi can asup waktu salat zuhur sok melaksanakeun. Usahakeun eta walau rakaat sanajan 2 rakaat salat sunat duha. Gitu. Rumasa urang mah jalmi anu loba pangabutuh, loba kahayang, loba pamenta ka Gusti Allah. Sabalikna urang oge kudu loba ngenta. Udah urang mah aya loba aya kahayang loba ari ngenta tah. Tuyuhan Gusti Allah dicumonan. Aya kahayang loba kitu nya aya ngenta tah. Cing kira-kira. Kuduna mah lamun seurang bener loba kahayang, loba pamenta, berarti kudu loba menta. Sok lamun urang loba boga kahayang ka mak jeung ka bapak hayang kape. Pan ngomong lagi pok isuk pok sore. Isuk mah mana duit teh. Engke burang. Burang geus ngomong deui mah mana duit teh kitu kan. Sore ngomong deui mana Pak mak unggal pusing. Ya, sabab naon urang loba kahayang aya pangabutuh berarti kudu rajin menta. Urang mah teu aya kahayang loba hayang anu menta tah. Cek Gusti ari sia kitu mun teh mah Gusti na kos urang Allahna ngabogaan sifat kamanusiaan udah teu kituan Allah rek menta rek henteu cumponan we geuningan Rahmaniyah Rahimiyah na Allah teh kitu. Dicumponan we urang mah teu kitu tah. Sok coba penta. Hayang digawena wuku, hayang digawe aya menta tara ka Gusti Allah. Tahajud tara, duha tara. Coba rek kumaha. Saimbangkeun duhana keureuyeun dina maksud hartosna lillah ulah aya maksud sejen kecuali dianggo sababiah Gusti sababiahna cukang lantaranana abdi ngalaksanakeun salat sunat duha mugi Gusti ngahasilkeun kana pamaksadana abdi kitu sing rutin sing rajin ya mah tuda rajin menang 4 rakaat sabulan sakali itu menang 4 rakaat sabulan sakali alus kene anu 2 rakaat tunggal poe itu rajin menang 10 rakaat 3 bulan sekali salat sunat duha teh. Alus nama 2 rakaat tapi mah nya unggal poe nya. Isuk jam 7-an 2 jam we saat salat subuh. Misalnya salat subuh teh jam sabaraha? Tadi teh adzan subuh teh jam 4:30 berarti tah perkiraan jam 6:30 geus asup salat sunat duha atau jam 7 mejeuna pas panope manceran teu ulah sakumbak mejeuna pantes teh santri teh atau anu keur salse di imah rek kene salat sunat duha wudu terus salat sholli sunat duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus mayang isukan sok naon anu bakal kapangikunan Allah bakal mereka istimewaan karena kehidupan anu keur dijalankeun urang bakal digampilkeun tajribu taisir teh salah sawios hikmahna salat sunat duha teh tajribu taisir narik kana kagampangan hirup kagampangan jodoh, kagampangan usaha, kagampangan segala-gala. Duha teh itu sok usahakeun 2 rakaat. Walau rakaat sanajan 2 rakaat.
salat sunat duha bari namprakeun dua dampal panangan Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa nikmata nikmatuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana aqarribu bihaqqi ruhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma a'taita bi ibadikas tapi orangnya ngalah terus ore yang ngalaksanakeun apa tak wayahna di ayeuna bae biasa tapi lamun geus dawam nya lamun geus leutik sakali we ningakeun asa boga naonnya hate teh asa can ngeplong gitu lamun biasa sunat duha kali-kali teh duha we minimal duha sunat muakkad duha daru masa urang mah sajabaning salat fardu teh salat duha eta dawamkeun itu sing matuh ke bakal mati lamun matuh ke bakal mati unggal poe diasap sosok serap-serap sukeut mati meuretan bawang oke meuretan daun oke meuretan sagala-gala oke tapi lamun ngasana sabulan sakali aya dipake unggal poe aya di asana sabulan sakali nya kodol esona seperti asa hukul seukeutna itu ibarat keunana pesok anu sering diasah bakal seukeut naon wae eta pesok ngeureut atawa ngadeg kana hiji perkara bakal teu beda jelema pamenta ka Gusti Allah lamun rajin salat duha bakal dicumponan pangabutuhna ku Gusti Allah. Tuh eta salat sunat duha tadribut taisir narik-narik kana kagampangan digampangkeun kehidupannya moal rumet hirup teh moal pusing jeung sajaminna nya tah diantausna dua salat fardu dua salat sunat mah tadi kudu dua cukup nya dua hiji qasdu nu kadua ta'yin tah teu kudu seueur salat sunat muakkad atawa salat sunat anu ngabogaan sabab saperti gerhana bulan atawa gerhana panon poe atawa salat sunat istisqa eta kan sunat muakkad atawa sunat anu ngabogaan sabab maka cukup 2 rakaat hiji qasdu nu kadua ta'yin contoh dina tarawih usolli sunnatat tarawih lillahi ta'ala Allahu akbar qasdu usolli ta'yin nanggukeun sunnatat tarawih geus cukup sakitu eta had akolna minimal anapun had aksana maksimalna usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala kitu eta mah sampurna minimal hiji qasdu 2 ta'yin nu katilu nya eta salat sunat mutlak lamun salat sunat mutlak mah cukup qasdu hukul usolli sunatan gitu we usolli sunatan lillahi ta'ala Allah cek hate niat abdi salat sunat 2 rakaat Allahu akbar cukup eta disebutna salat sunat mutlak tuh jadi lu tingkatan eta uang sulihnya tah nu katilu dina salah sawios syarat sahna Jumat teh imam kudu nganiatan jadi imam dina salat Jumat. Wa ayakun wa ayakun jeung yen kabuktian itu Jumat eta arba'ina 40 naonana ihroron naonana arba'ina 40 jalma ihroron tur anu merdeka kabeh ilalaki merdeka wa abid da mah geus teu aya abidna minimal 40 jami salat Jumat teh itu macana lamun anu daerah terpencil kampungna saeutik
berarti nyandak ulah nyandak karena kaul Imam Syafi'i lamun kaudak ngiluan ka kampung anu sejen udah di balik kambangnya sabaraha imah eta sabaraha kang kada moal aya 40 mangan awewe itu kumaha eta lamun manehna kongan bisa moal kabulu seep waktu sholat Jumat ngiluan kabulu sejen nya contoh datang ka Bongas kan ieu gitunya kecuali lamun teh mah darurat gitu kudu muntas karahun kudu muntas naon jeung sajamaana pek adegeun di dinya berarti nyandakna sanes mazhabul Imam Syafi'i mazhab anu sanes itu aya nu 11 urang gitu ceuk mazhab Imam anu sanes mah apa sih mazhab Imam anu sanes ngan mun mazhab Imam Syafi'i mah arba'na 40 ihroron tur merdeka kabeh lalakina ihroron tur merdeka kabeh zukuron tur lalaki kabeh baligina anu baralek kabeh mustautinina anu imah-imah kabeh mustautinin teh anu ngabogaan imah di eta lembur tuh kudu merdeka kabeh tuluy lalaki kabeh tuluy kudu baralek kabeh tuluy kudu mustautinin imah-imah di eta lembur ada di sakolahan cenah kumaha eta di sakolahan kan eta kaasup teu tingali kana syarat sah Jumat ieu nya cenah lalaki kabeh biasana hari istri mah di sakolahan mah sok ngayakeun teh kewanitaan ngaranna keputrian ya keputrian lalaki sok sholat Jumat di sekolahan ya tak tingali anu sholat Jumatna aya teu 40 di dinya aya cenah 40 mah leuwih itu lalaki merdeka nya lalaki kabeh da awe mah keputrian aya acara deui beda di kelasna masing-masing baralek teh oh lagi paling deui geus barawokan sarikeun nah ieu mustautinin teu orang dinya kabeh teu lamun aya misalnya di Cipinang di sekolahan SMK Cipinang didinya ya di sekolahan di SMK Cipinang didinya nu disebut mustautinin teh anu ngaboga imah di eta lembur kulantaran eta sekolahan aya masjid kaasupna kana kampung Cipinang didinya aya 40 urang teu orang Cipinangna anu ngilu salat Jumat didinya itu si ahiji 2 3 misalnya aya 40 mah lebih nya geus sah berarti orang diana aya man misalnya loba orang Cipinang nama aya Jumatan nama loba aya 80 ngan lobana ieu teh orang Bongas orang Ciparung tuluy orang Cipeuleuy orang Watilan orang Sadang loba orang dinyana orang Cipinangna eueuhan tiba ge aya 8 urang numutkeun mazhab Imam Syafi'i mah ieu teu sah berarti kudu kumaha nginduk ka tempat anu dina eta tempat aya orang Cipinang anu ngadegeun salat Jumat minimal 40 urang berarti neangan kan ulah ngadegeun di dinya itu kecuali lamun aya misalna anu tanggung jawabkeun abdi tanggal waler sah asalkeun jelas coretna dina kitab anu tak ieu menurut kaul anu dina kitab anu halaman sekian abdi tanggung jawab mangga tanggung jawab ari saukur ngalaksanakeun kumaha penting ngalaksanakeun salat Jumat teh muhun penting eta ge ngalaksanakeun salat Jumat tapi kudu aya dasar itu anu penting mah salat Jumat teh ulah fanatik sagala gitu kan daripada teu salat Jumat daripada aruling budak mending diadegeun nya tapi kudu berlandaskan ilmu kudu aya anu bertanggung jawabkeun ulah asal-asalan asal we salat Jumat eta bahaya da ibadah mah teu bisa pake asal-asalan kudu pake da macul oge teu bisa asal-asalan asal wuhan itu atuh seep kalangan disempungkan kabeh harus teh kitu diantarosna neangan ya mending urang mah untuk pak gitu da abdi mah ngaos kana kitab minimal kana kitab Sakinah da salah sawiyo syaratna Jumat teh kudu mustautinin di dieu misalnya di
di Cibatu di SMA sholat Jumat di dia misalnya aya teu orang-orang Cibatuna 40 urang yang Jumatan di dieu teu aya cenah 40 mah punten we abdi mah rek nyana kana kitab sapina mah kudu mustahil rek ngiringe ka payuna mah kitu ya kudu di dieu wayana anu sholat Jumat di luar dihukum mangga asalkeun bapak tanggal walar dunya akhirat itu we balikeun asal bapak tanggal walar dunia akhirat abdi sholat Jumat di dia numutkeun madhab Imam Asy-Syafi'iyah desah asalkeun bapak siap tanggal walar tanggung jawab keun bapak aya kateranganna dina kitab anu kitu kaul anu halaman saanu mangga geus ngiringan tabe ka dinya urang ngilu ka bapak eta tanggung jawab berarti tadi terus wa alla tasbiqo jeung yen ulah milaan sabarakatnya wa alla tasbiqo jeung kalimahna yen ulah milaan ha kana itu Jumat wala tuqorina jeung yen ulah ngalejeungan ha kana itu Jumat naon Jumatun Jumat anu seje pitil kal baladi dina eta lembur tadi anu wa ayataqaddama jeung yen miheulakeun jalma hak kana itu Jumat naon al khutbatani dua khutbah jadi sampai meh salat Jumat mah diadegeun khutbah heula dulu salat Jumat sampai meh na beda jeung salat sunat Idul Fitri jeung Idul Adha mah jeung Idul Fitri naon heula salat sunat heula dulu Jumat mah khutbah heula tuluy salat. Wow.